Bismillahirrahmanirrahim. Adzulmu ari eta bab zalim. Wa ari tu zalim al khuruju eta keluar an hadil i'tidali tina batas keadilan. Bitaksiri ku cara lalawara. Au tajawuzil haddi atawa ngalewati batas. Fayasmilu atu ngurung itu zalim jami'al ma'asyi kana sakabeh pirang-pirang maksiat. Wa ya'umu jeung umuman itu zalim anwa arradzaili kana pirang-pirang warnaan kokotor. Wa sahibuhu jeung ari jalma anu zalim, jalma anu ngabogaan sifat zalim, imma zalimun eta boh zalim li nafsihi ka dirina itu si sahib, au zalimun atawa zalim li ghairihi kaliyana itu sahib. Fadolmun nafsi atau ari fadolmun nafsi tah ari zalim kana dirina itu si sahib ibaratun eta hiji ibarat ani taksiri tina lalawara fi taatillahi dina taat ka Gusti Allah taala bari maluhur Gusti Allah. Ao tarkil imani atau ninggalkeun iman. Wa dzalmul ghairi jeung ari zalim ka batur ibaratun eta hiji ibarat ani tafriti tina noler-noler pihaki dina hakna itu goer. Kaida il jari sapertikeun nganyeri tatangga wa ihanati dhaifi jeung ngahinakeun tamu. Wa iftira'il kidbi jeung ngaya-ngaya kana ngabohong wal ghibati jeung kana ngagibah. Wan namimati jeung kana namimah. Qala parantos ngadawuh san nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adzulmu dzulumatun. Adzulmu ari zalim dzulumatun eta pirang-pirang popoek yaumal kiamati dina poean kiamah. Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis al-qudsi anu bangsa qudsi itu hadis. Ya ibadi ari aya bahasa ya ibadi. Ya ibadi hei hamba kami. Ini saestuna kami haram tu eta geus ngaharamkeun kami adzulma kana zalim ala nafsi ka zat kami. Wa ja'altu jeung ngajadikeun kami hu kana itu zalim bainakum di antara aranjeun kabeh muharraman kana diharamkeun. Fala tadzalamu atu ulah silih zaliman aranjeun kabeh.